Sim kuring mah upami jadi wakil gubernur jadi nyalonkeun gubernur bade ngabantun wakilna eta Pak Ibing. Oh, bade abdi. Ya. Abdi menjadi bade nyarak Pacep wakil. Sim kuring mah upami jadi wakil gubernur jadi nyalonkeun gubernur bade ngabantun wakilna eta Pak Ibing. Oh, bade abdi. Ya. Abdi menjadi bade nyarak Pacep wakil. Kumaha atuh? Kieu we atuh, urang duaan jadi wakil we. Atuh gubernur duaan. Kita lu. Urang yang wakil hiji. Jadi urang teh pan genah gubernur Jawa Barat belah kulon. Da ayeuna mah atuh geuningan kota Bandung rek dibagi dua, lain erek geus dibagi Bandung Barat, Bandung Timurnya. Eta teh kabupaten teh kege kurang bagi-bagi deui atuh kecamatan urang mah. Aya geus tiba heula ge geus 2 Bandung mah, geus 3. Di antarana Bandung Kota Madia, ya. Bandung Kabupaten jeung katiluna Bandung Lautan Api. Eta mah sanes kota, Pak. Sanes itu? Sanes eta di hari jadi eta mah. Lah, ieu teh bener. 3 Bandung Kota Madia, Bandung Kabupaten, Bandung Lautan Api, ya. Tuh. Jeung anu Bandung Lautan Ampura. Aya hiji deui. Jadi 4. Ngan jelema teh nyahun. Nyahun. 4 berarti. 5 jeung heureun ku tangtung. Jadi raya Bandung. Genep sebenarnya mah. Jeung Kampung Bandung. Itu adalah tuntutan, Pak. Wah, asa jauh-jauh di Kampung Bandung. Mungkin saja terjadi, Pak. Kenapa? Bos setuju jeung peuyeum. Peuyeum Bandung. Nah, ngeunana teh kieu urusan pejabatan seserian urang mah. Oh, kebayang kalau jadi gubernur bapak-bapak di kantor santai sambil tertawa aja ya kalau ada. Oh, moal tegas urang. Tegas gimana, Pak? Mun urang jadi mah tegas mata urang embung ngarasakeun kana adat sorangan. Urang mah teu bisa tegas. Tegas urang mah lain-lain heureuyan. Wow, urang atuh maneh teh kumaha? Percaya. Tegas mah di mana urang meuleum bata tos tegas berarti tos asak. Oh, tegas. Tegas tenang, Tung. Semuanya berdiri tegas. Tegas atuh mah. Tah. Hadeui we urang teh urang lulucon lah. Pejabat tungkul kieu ge. Alah, urang mah namarukan batur teh sarieun ku jami-jami ye. Ulah disalahgunakeun bahasa Sunda teh Pak Ibing. Kunaon kitu? Eta lulucon teh ulah diterapkeun di nu bieu. Urang lulucon urang ulah di jalan kuruna mah awas jalan lulucon lamun aya hujan. Oh, licin. Eta mah licin. Aya disebat licin teh dina pangaduan, mentong licin sorangan. Licin. Apa licin ya bohongan dia. Saya nggak bisa bercanda begitu. Oh iya, saya lupa di sini ada orang serius. Iya. Jadi, Lupa. Saya mau dengan sangat memimpin rakyat ini jangan dengan humor, Pak. Bapak kalau jadi pejabat jadi pemimpin rakyat Jawa Barat, mau apa yang dilakukan pertama kali itu? Tadi saya udah bilang, semua rakyat setiap nyunatan harus saja tanggap wayang semua. Tadi sudah saya katakan. Iya. Bagi yang tidak mampu, semua harus tanggap ceramah. Itu jadi ada klasifikasi. Kan kalau tanggap wayang biayanya terlalu besar, sampai 60 juta, 70 juta. Kalau ceramah dengan uang 10 juta sudah maksimal. Nah, kalau tidak sama sekali tidak punya uang untuk itu, nanggap rapat. Jadi semua misi dan visi negara kita akan tercapai dalam rapat hajat itu, Pak. Tapi kan ditanggap rapat. Daripada nanggap pabrik, guru. Waduh, jauh pandangan. Tapi anak saya Pak punya cita-cita. Kalau disunatin, mau nanggap kompanye. Itu lebih banyak. Aduh, kompanya dibikin ditertawa. Itu objek, Pak. Itu objek. Iya, objek pariwisata itu. Objek pariwisata itu. Kalau saya mah kompanya itu bukan itu. Apa gimana? Kehabisan bensin, beli jauh, isi saja pakai kompanya. Kompan. Oh, itu kompan itu. Kompan itu. Ingat itu. Kalau kompan, kalau ban kempes harus dikompan. Nah, itu. Kompa, Pak. Sekarang sedang dibagi tabungnya itu kan untuk kompa gas. Ya iya tuh. Untuk supaya tidak sesat, kita ngambil jalan potong kompa. Kompas pertama tuh.
Ya, wanu telepon pisan jelema teh kunaon atuh. Mana telepon teh ka dieu? Ieu tiluan dia jeung Asep Sunandar jeung Asep Taruna lalawara calon gubernur unggul. Si Ade kayak tadi ya cenah. Pejabat lulusan mana itu salah lagi. Kalau saya sangat optimis basic saya, Pak. Eta nu rumah makan Mirasa teh cenah rek ngirim ka dieu teh di buah batu di dinya euy. Kalau Anjing itu cenah kecil Pak, urusan makanan saya nggak jadi masalah Pak. Nggak dipikirkan. saha we eta mah bade bubur, bade surabi ka dari ieu sok. Tuh Aceh rek ngirim mah. Di mana? Aceh di rumah makan Flamboyan suka jadi Dia kirim naon teh? sipud. Sipud. Cik lamun nya siput dia Aceh. Tapi tahun hareup. Hah? Tahun hareup ngirimna. Kenapa naon asa 5 juta truk. Aduh. Eta ada siput teh sok asup membantu urang euy. Kumaha? Yang ngajaran Bapak habis saya apot. Sepot. Cing, halo. Halo. Salam, sareng saya. Sekarang Ibu Tati di kebun bibit. Di kebun bibit mohon. Mohon Kang Ibing Mohon. upami calon gubernur Jawa Barat teh 3 ayeunanya Mohon. Febrinya Hmm. dan teh masyarakat Jawa Barat teh bahagia sadayana Mohon. untuk tegang ya. Mohon. Yang Dari pamukat mah kedah tegang, Bu. upami Kang Asep, Asep Taruna, Asep Sunandar, Kang Ibing sadayana berpartisipasi memimpin Jawa Barat mah 3 nama aduh ramak tekarnya etanya. Mohon, Bu. Terasa deh nanti ngibing wainya Mohon. dan heureuy wainya teh naon da masyarakat kudu dihibur gitu. Dia saya ibu saha, Bu? Ibu Tati Ibu Tati. make ngibing dah. Jantan teh Ibu Tati di Sumedangnya, Bu. naon? Ibu Tati di Sumedangnya. Aneh. Di Jawa Barat di kebun bibit hadapan Parpati depan jembatan. Kebun kawitan di Sumedang. Naon, ya. Enggak. Mohon. Ya gitunya. Mangga, Bu Tati, mangga. Tati leuweung. Halo? Assalamualaikum. Halo? Atuh kena papan tong nelpon kita. Halo. Halo? Halo Bang Ibing. Sareng siapa? Sareng Jajang. Di Kawin jadi. Karut betul gitu ya Kang di Ibing. Garut Kidul. Pamungpeuk. Oh, di Pamengpeuk. Aduh emut ka Pisan kini aya radio di Pamengpeuk. Kang Ibing. Kulan? Eta abi emut ka Nandar waktu tahun 2004 nya tahun. Pas ramenya tsunami hari teh. Mohon. Aset tabuh di sayang heulang. Mohon. Pas tabuh 12 eta bahu mun beuneur. Panginten di Sanjena ya tsunami si goreng pas tabuh 12 nya teh. Panginten putkeun ya Pak Sunandar teh. Aya Pak. Mohon. Mohon harita. Mohon Pak. Aduh, tersangkanya orang ngomong pek ieu lah, ulujang tepang. Mohon Pak, betul nuhun. Mohon. Saya dukung Pak Asepnya. Sum sotong enak teh. Lah, Kusum cumi-cumi. beres ka itu ah. Betul panggil di Santolo deui Pak. Mohon. Waas tah. Santolo teh cumi-cumi abi madu resep. Cumi-cumi teh bahasa Indonesia mah gratis kok. Cuma-cuma, ada mah cuma-cuma. Cuma lanjut nah cumi-cumi. Banyak. Kang Ibing, Bulan? neme abi teh pan nu tujuh tarawehan. Mohon. Nah, pas ngagilekeun kana mara, Mohon. lah jadena teh. Taraweh ajeun gaplah lah, kabeng bat heula ku ieu. Gaplah mah balak genep Bapak. Gapleh itu teman. Mohon mangga nuhun. Nuhun, Pak. Mohon mangga di Pamengpeuk nuhun ye. Halo? Jadi Bapak Nubiatin. Halo? Halo, assalamualaikum. Sareng Biati. Mohon pada Kang Haji. Asep turunnya nyarak istrina. Ada gawe lah, asep dengekeun sia. Bayar Kang Asep moal, saya Kang Asep Sunandar. Karena asep turun yang istrina asep tunang. Nah, asep turun macam gaduhan istri. Dikrem heula geura. Ayo nama saya. Aduh. Ini Papa, apa kabar? Sini saya dekat sama Papa nanti di Popok ya saya. Oh, udah rujak, siapa yang ketemu Abang dah rujak di tengah proyeknya. Nuhun ah udah lambang gua. Saya. Alhamdulillah cece. Mohon teu dikalari itu desa. Saya kayak nungguin tuh lah. Nungguin tuh. Saya, ya. Wah, itu coba bangun tipe kayak gitu. Nah, bahun teh. Bapak untuk. Wah, untuk mungkin dengan cilik untuk dengan nggak bisa untuk nggak sakit tuh. Tidak ada Kayak lucu, tuh lah siapa teh. Apa namanya nyala ulang. Gubernur kudu kompak, Pak. Bulan.
salamat saneng Mary-nya. Nah, mangga. Nama mau Neng Mary. Jadi Neng Mary atuh, sareng kaki putih tah. Aduh. Buk mangga. Mana turun kan? Mangga. Salam. Halo? Demi Allah ramai tak. Demi Allah rame saya. Demi Allah rame. Batur mah reaksinya tekan pondok demi Allah rame. Aduh benar gitu. Jadi berarti urang tadi itu saruri. Rame iya tuh kenal ku atuh beureum bae. Alah. Halo? Beureuman ieu kok. Halo? Alah aing mah euy. Tak beureum hiji. Ieu beureum mah hiji. Oh, operatorna gitu beluleun tuh. Beureum mah hiji dipencet teh daek. Halo? Oh, lain. Geus kajeun lah. Kalau saya jadi gubernur, mungkin Koko juga saya angkat. Diangkat ke mana? Ajudan saya untuk mengawal saya karena merangkap sebagai operator. Halo? Itu cara saya. Jika sama bagian kusi aku udah dicek. Saya patah. Saya turun datang miring ngomong terame cenah. Nah, mana tikit-tikit teuing ka asep taruna teh. Terame mah irungna. Sugan aing seuri, sugan milu ngomong tempok komo reaksi aing. Cicing we eta ngadenge digitukeun. Asep nu lain-lain. Teu aing mah Bang Blas we pikiran teh. Dawuhan bulan puasa ieu teh. Bulan puasa mah kata gunakan emosi atuh. Nah, emosi mah kudu. Apaan kudu panas eta cai teh dituna dina emosi. Oh, termos. Aing nu sakamarana bae. Ieu mah beres siaran ya bahan galungan ya. Halo? Ya. Bulan. Sareng saya. Di Batuwangi teh Banyaran. Bale enak Batuwangi. Oh, iya cenah teh ka Persik buka teh da teh terang abdi mah. Insyaallah kan jadi stiker. Stiker ditapelkeun na mobil vlog stiker. Beri ngenyet empeng ini. Kita gambar asep teruna. Alah, naon mana empeng? Kadaharan ti Palembang. Empeng Eta teh mah empeng. Jauh pisan jeung empeng. Balik. Empeng mah ning pun bojo aya syukuran teh sok nyen empeng. Tumpang. Oh, tumpang. Yo kan. Aci mun lain-lain jig-jig tumpang makanan di kadadenya. Atuh berak jam leumpang meuning tumpang kuda. Tumpak eta teh mah. Tas ya teh nolong. Mohon mangga. Selamat pagi. Ah, euy, aya bintang film India ka dieu. Aduh. Kararumpuh ya jami-jami sadayana ni lengkap. Aing ngadaran murek jadi calon gubernur mah kabeh daratang. Biasa sesi saum intenya. 7 milarian THR. Naon? THR. 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 Janten menawi aya si piwelasna ieu mah. Da abdi teh tinggal di tanah ayeuna mah tajil teh kana kolak. Kolak bukan atuh nah ieu kan. Urang ieu urang Medan. Aduh, Pak Ustad. Mohon, alah. Saya. Terus ini siapa itu, Pak? Kugurowokan pan ibu ngalbengi ge. Oh, namanya teh. Saur. Alah, Tangane malang saha. Terpaksa nerangkeun. Aduh. Tema aku dalang saur niratan dana panjang. Oh, gitu. Padugi ka kitu. Aduh, ampun. Halo. Salam. Ya. Parijanten ka DKM di Pendopo Asep Taruna. Iya. Gusti. Dia bagian ketua kencreng. Tongerakeun sia teh. Da kencreng negara deui atuh bangsa kepala dinas sungkul. Paling minimal 200.000 Saurang. Kali tiluan. Yang ngilu urang tiluan lagi daftar kenceleng. Hari nyawa gitu mah. Aduh, ai maneh. Mohon. Oh, Ari Sumping mah lamun di angonan dina ceuli. Eta mah susumping atuh. Aya ge sumping mah batik, eta mah Samping teh mah. Aya. Ari Sumping mah lemes kanggo nu datang upami dongkap ke pribados ka sosoranganeun. Pribados teh dongkap pisan basa salira keluar ti panto teh kitu tah.
upami sumping mah Nanyakeun. mah atuh di Arento sumping. Eta kieu sumping naon tanyakeun. Nah, aku mahal kayaknya nanyakeun. Namanya sumping, pananya ada teh. Mohon habis itu bener tanya. Bener. Ari mah sanes seureun sumpingna kita. Sumping Sumpah, apa? Sumpah. Sumping. Ai sumping mah di mana jangkrik eueuh ping-ping sebelah sumping teh. Sumping kue. Iya iya banyak. Da abdi ge nuju diajar kana bahasa Sunda ieu teh. Jantan resep pisan dia ka kupingna ku pribadi sieun. Sieun di Mara teh aya kieu. Jadi etang pendidikan ya nya. Kanggo bahasa Sunda ieu. Sumun laras. Laras dilajengkeun we kana anu salajengna. Aduh, Bebel sia. bebel. Dikau ngapain ya? Ngap. Aduh, alah cik atuh eta telepon ka dieu euy. Kami nuju siaran, duh ampun urang mah. Halo. Alah, Pak Sep. Lu bade manjar. Di Tasik. Waduh, Aduh, di Tasik segalanya, aduh. Mun kewe ka bumi telepona mun. aduh. Nuju siaran di Radio Mara. Waduh, Mun. Aya calon gubernur, Lain batur oge nu siaran di TVRI teh beja-beja kitu. Lucu siaran di Maragita. Aduh, Lainana udah jelema nih. Dasa-asa we isukan orang kudu kudu istilah kawe kudu rapat itu. Rapat di mana? Rapat di mana? Teh isukane anu ngajakan. Rapat oji. Kayak ngarariung kieu teh resep teh hese teh itunya konya urang teh cing naon itu euy. SMS-nya. Cici eta sana. Ieu tuh tong Asep Taruna wae euy nge-SMS karunya. Kang Ibing lamun Pak Asep Sunara jadi gubernur. Hari Komandan Batalion Giri Harja tilu kusaha. aduh, kemana batalion? Asep ke rumah mah di gubernuran cocokna bagian masak. Sukabumi, di Sukabumi teruna ta. Aduh, dari Asep ke pantasna janten. Naon kitu nyaho eta. Terus naon di kepah udah reapisan sih macan lagi capek aing mah. Ah, tong dibaca we di eta we. Dipotret we. Wah, udah bade ngadukung saha duka teruskan ke masing-masing eta mah. Bade ngadukung mah saha wae ge sami wae mangga we lah. Bade ngadukung ada pimpinan urang didukung dipilih ku urang. Asal nu penting mah urang tetep mah hiji nya. Satu KBG berkesana satu berkesini satu. Bersatu ulah pakya-kya. Ulah pagirang-girang tampian. Ulah pakya-kya kecuali rek dibarengan ku pamider-mider. Jadi pakya-kya teh nyambung jeung pamider-mider mah. Urang ngawuluku, terang wuluku tuh Ambon segala itu. Maluku eta mah, Maluku atuh teh mah. Nah eta kamu tidak punya Maluku. Cing coba halo. Sareng saha? Ti Cangkuang Banyaran, bade naon, Pak? Protes tadi dijieun lagu. Mana dianggap buta, Dianggap harimau. Loh, heng arima dianggap bukbis. Mana cenah panggilkeun ku Pasek Sunanar. Urang lamun dijieun bukbis, dipelong teh jelema nu diancur tah apa emang. Oh, dumeh ajaranna tidak panon. Ajiana tidak panon. Oh, nyorot gitu nyorot. Malam jelema eta na tamaga. Balik ka sia. Ulah teh kaca enteun. Urang kana bukbis teh resep euy bener lain heureuy ti bubudak. Katimus bukbis. Bukis eta teh mah. Palingan ane aya anak rawana di bukbis. Malah dilewat bukbis teh kayak sakantel eta Indrajit Ketan. Wajib. Tadi ngalewat kana cakil. Atuh geuning teu dina akuarium teh aya lauk dasa muka. Arwana. Arwana eta mah tuh. Udah seru. Udah kana lauk oke. Sadayana. Tah anu mata ke ulah gagabah. Bangsa aing mah arapa kana. Halo. Teh kaya lauk dasa muka. Palingan eta lauk kudak-kudak cinta. Halo. Mohon. SMS Mara. Sok catat kok. Nomor S-na 0855 212 1067. Nuhun. Ulan.
Bari naon abi ngonang batu, abi ngonangeun. Abdi mah bade ngonang. Oh, Pak Haji Topik ka dieu gitu kamara gitu. Oh, Pak Haji Topik kali sok atuh bari barang kirim ka dieu Topik. Topik saya Bunda. Topik. Topik eta mah. Eureun atong deureun. Udah dieureun atuh, maneh teh eta teh Bung Topik teh gagabah maneh teh tokoh, ting tokoh emas, ting tokoh Masyarakat. tokoh yang sekolot, aki-aki geus tokoh. Ai tokoh mah ya ulah kagak lempar tokoh. Takrau. Aduh. Alah, lebih katereh ke nyorok sok. Alah. Iya, atuh urang teh ento ngobrolkeun wayangnya. Sekali-kali pan kikieu anjeun urang Batak ieu. Pikeun kado dalang ge. Tuping ka dieu mah eta nu rek ngirim teh ka teh mana tuh restoran? Wah, para redit keur kieu mah manehna kan butuh Bubur jujum eueuh. Pedit. Acan meureun. Pedit mah. Rumah makan cenah mirasa teh sugan teh nya. Pedit. Eueuhnya pedit. Pedit. Tah, sing pupus ya kacang. Rumah makan kacang pupus ya. Rasakeun pakai Lamun suka. Surabi Pais. Teu bisa teh pakai isuk-isuk aya kacang pupus. Ya kadaharan cieun paranya kotan. Ngajaga dahareun benernya. Nya. Halo. Ya. Eta aya urang karoskeun. Aya mun. Mohon. Saya. Mohon. Nah, siap. Kunaon itu bulan puasa teh ngararewa pisan ka situna teh. Lain teh gablok duit keur meulina mah teh dicatet. Itu masa teh urang teh tegablog kitu maneh teh kabina teuing. Tegaduh. Kasar teu gablog mah tuh. Kasar. Lemesan seetik. Tah, aduh geus datang deui telepon. Halo. Salam. Bulan? Oh, Tiwi, lagu Tiwi. Tiwi. Oh, Tiwi lah teman. Tiwi, tok celentong gitu. Eta mah tili. Oh, tilir. Ai tilir mah jelema anu teu balanta balanta anu kabar teh puguh eta ya. Tolol namanya. Dina jagong. Ai TV, Mas Mir. Iklan eta nama. Smith Tiwi. Halo. Sadar geus karolot dengan ngalalonying. Halo. Salam. Mohon. Bulan. SMS atas dia Pak. SMS bara ya. 5 212 1067. Mohon. 0855 212 1067. Mangga sami-sami ya jadi halo. Salam. Mohon. Oh, Asep Sunanar Asep atuh. Asep mana? Asep Teruna, Asep Sunanar. Oh, Asep Teruna. Wah, eta mah pangkasepna tapi di Kalimantan di Leuweukna. Ya, mangga. Ulah gitu-gitu teh ngasep maneh teh. 0855 Halo. 12. Salam, sareng siapa? Sekarang titik betul ya Asep. Mohon. Iya kan itu dari kami dari kumandan ada Pak Asep Terus cocoknya tentang Pangdam. Wah, Kara aya jelema nikah. nah, Pangdam, apa aya Pangdam hayam? Kanang. Tahu terus kayak apa ya? Ditewak siapa aing mah tanu nyebut kanang hayamna teh. Selaku Pangdam ayam ditewak ku aing mah tingali we. Keun Bapak ada di kekeak mah wajar, apan ari kekeak teh manuk curi eta teh. Koyak mah ya dibagi dua, koyak utara, koyak selatan. Coba tuh. Lebih ka kitu maneh. Alah, sahur. Acan. Ya meni urang ngirim pisan dahareun, urang gitu ngirim ka batu ya. Syaratnya kalau poe dahareun. Heuh ngetes we petruna. Tingali urang mah reaksi teh. Sugan aya beungeut lapar teu urang. Jual kursi ya teh. Sugan teh opieun. Aduh. Naon tah? Leuteun ieu mah ya mun teh. Bangga sok ngalut. Ciko lagu naon kok? Cing lagu enakeun kok. Naon euy tong musuna tuh we. Lagu keras. Eta we lagu TV tadi buru.
tepang rarai nu ngaran teh buru-buru kanggo Cepip di Cijawura Girang potret doma parantos dina cepengan Bapak Asep Tos dugi ya bukan nama lah. abi sanes calo sanes calo kade mangga we langsung Sanes mediator. sanes Calo mah aturan ngitung 1 2 calo 4 3 calo mah anu aya dina tungtung sungut badak cula ai cula mah tong kitu kakolot sia cula kurang ngung ngarang kekurangan ngung lagi bisa kakolot cula ngung aduh urang mah kumaha bulan puasa teh tapi euy bulan puasa mah anehnya jam 11 we ningali budak dahar bala-bala da kumerot atuh kabita ya kabita Cari raman eta mah. ningali ucing modal urang mah kabita entan tuh halo salam Makirawat kan? naon we Kamu sebenarnya? naon sa Siapa? ngos atuh sia mah telat ngabajaanana Karena ini weekend kan? ngadengikeun perlu teh teu sedih mana ngadengikeun Tapi atuh sugan budak lama sadekeun urang teh bingung haruk henteu ya syuhing we nya salam salam ngadengikeun teh berarti mana boga gawe budak urang mah ngadengikeun radio yakin mah teu baraling maling-maling kesempetannya tahu sudah aduh urang mah halo ini bulan kalau budene nyungkeun lagu ieu cenah di anjuran ngahalang jakuin kacapina tah sok atuh dang 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 sok halus dah nyurupnya halus pas dah Pas pisan. Teng dang dang dang. sok atuh Kang Ibing anu eta nana kacapina sok no nong neng sok momo lamun buluan cacak lenang abdi sieun abet cacakan bulan sok pamun lenang abis kana naon atuh naon cing naon bu ileut oh cacakan lenang sieun nya kamu jak Iya mah jajuran ada. oh padahal itu kena bencana jajuran Oh, asuna jo. ya gitu aduh Duh, kolaborasi eta nya. tapi lamun laguna Cianjuran teh nyeni tapi lamun laguna misalnya amun rumpakana rusak mah urang cilaka ruksak kumaha nya umpamana we meningge dijajaku Belanda wah ulah kan urang teh kudu jauhan penjajahan mah kudu apiknya nya kata-kata apik mata geuning kolot baheula mah nya bari ditunjuk teh geuningan barudak kudu mikir ti leuletik terus maneka hutangan ku kolot ti barang lahir nepi ka ayeuna pisan kombinasi nya pan geuningannya budak letik bisa ngaput eta mah apalagi mah anak tukang jahit Taylor Daling deh ngasih. aduh Nu urang. Daling deh ngasih. Nu urang. Ngalangkang galeuh lamunan. Ngagalindang temang tilam kamelang. Ro eta mah. Sorokna Daling ding asih. Nu urang. Daling ding asih nu urang ngalangkang galeuh lamunan ngagalindeng tembang tilam ka melang lagu bahasa India lagamna India Hantam tanahi tanahi tunham mewan tunahi gitu nya aja maraj aduh aja artinya naon teh namanya aja teh aja benteng acar teh watu tak kieu hirup teh alah euy ringani ieu Pak Setruna para hadirin rupina heureuy urang direnan sakedap margi urang lajengkeun kana saniwara anu tos manut nah serius
nugelis jadi kunti. Ente kieu Pak Ibing akina atawa uing akina Ya. Pak Ibing salakina ade anu geus maot kunti datang. Bener. Bener kunti. Ayolah, Asep turunna dukun. Tah. dukun heula atuh nu ngabuka, Bro. Sok dukun. Unggal anu dudukun ka emaknya Ujang. Kabeh sukses. Ujang nyaho tuh mayor anu di kidul. Ka emak datangna. Ayo Ujang aya naon ka dia? Sebagai naon ini? Bisa teh budak ora salakina ieu kunti teh kunti anu geus maot. Kieu abdi teh me. Mah. Emak Ujang lain me. Punten sok gugup di Dipayunan kumat. Sok aja saya Ujang kita wiji-wiji kita pada benyer beas ulah di ding-ding abdi teh bogoh ka hiji awewe. Terus Namun eta budak awewe teh duka kumaha mak. Unga malam Jumaah sok niles. alah Sok teu aya. Kekelanan Ujang abah rek nanyakeun ai ngilesna teh ngiles ka mana teh. Nu matak abah abdi teh bingung na teh. Da mun teu manehna nu ngiles abdi nu sok ngiles. Astagfirullah. Ieu teh ngilesna teh cenah masuk ningali teh ka astana. Oh. Kuburan. Ka kuburan. Oh, jadi mun kitu mah pamajikan Ujang teh kunti incu. Nah, udah anak benaba. Kedayeuna mah kunti geus incuan. Bahasana seureuy apa? Abdi teh keur poek. Punten, tan. Ini Ujang kunti nu kaki. Ya di kunti uti. Eta kudu make timun. Akan DP kasihanan. Kunti make ero. Kelana nyai teh aya kunti ngagugubuk eho kelana nyai itu bener maneh teh geus jadi mayit tadina. Hari adi tepan dibunuh, Aku saha neng? kuno jahat, hat, sedang berpacaran, ran. Teuing ngeun. Gimana tuh apa? Ayo apa tuh mil? Lain kunti apa? Abah mah tong pipilueun euneun. Cari luar ini cek dia aja. Cik itu kunak mil wadi. Ujang mama tiba tiba mereka eureun jadi dukun karena eureun tuh cucu kan Punten. Aduh saya. Punten. mangga Abdi keamanan je. Allah. maksudna Taya maksad. Adi mah keamanan nguriling we taya maksad. Ya wengi-wengi tinggal dari aya naon teh? Mukawi. ayo nu sedang membicarakan masalah kunti ya pak keamanan beri ke ibi mah Lain ngalewe. Abdi kamari kerja jaga jam 1:30 peting. Anjing babaung. anjing babaung aya kunti Aya naon? aya naon Aya bikangna. Aduh. Aduh, ati cing abah tawajang. Hari manawi tesian kusim kuring, ring. Atuh kunti teh. Perbedaan antara jami jeung kunti, ti. Hari jami mah saklak, hari kunti mah saklak, klak. Tuh tinggalikeun. Para mitra, kumaha nasibna eta kunti? Iklan lah berarti. Antosan heula. Moal aya 2, mebel aja. naon lah martabak sueh ya bakal ya kadal martabak sueh Mama obatnya pahit. Lebok. Sipun. Allah. Kami para wargi palai tuang laut ini teh kalau corakan. Keremes Pak Arjoman. Kumaha di Pak Arjoman geus daya